Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wilujeng kasadayana ka murid kelas 1 mudah-mudahan sarehat sadayana. Mudah-mudahan tetap semangat dina belajarna. Kanggo pelajaran bahasa Sunda tinggal dina bukuna Pangrumat Bahasa Sunda. Pangrumat Bahasa Sunda pikeun murid kelas 1. Sok dibuka buku paketna. Halaman 40 genep. Halaman 40 genep nya, halaman 40 genep. Panyungsi basa A mikawano aksara leutik jeung gede. Pek sebutan huruf-hurufna. Mikawano teh mengetahui, mengenal. Aksara tulisan leutik kecil jeung gede besar. Mengetahui atau mengenal aksara atau tulisan kecil dan besar. Sebutkan huruf-hurufnya. Tinggal A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ieu anu ping, nu ping teh disebutna huruf alit. Ieu nu hideung ageung. Tinggal dibentukna beda. Penempatanna ge bakal beda. Ya, anu huruf ageung mah biasana dina huruf awal, dina awal tulisan. Ageung, misalkan alit. Atanapi nama-nama manusia, misalkan Jajang, Dani, make D. Atanapi huruf kapital heula. Pahamnya? Ieu huruf alit, ieu huruf ageung. Salajengna dina ieu bahasa Sunda teh kudu bisa ngabedakeun nya, kedah bisa ngabedakeun antara e, jeung gitu nya. Contoh naon? Ikan lele. Lele. Lele beda jeung ieu. Lele, leuleu. Leuleu. Lele, leuleu, leuleu. Lemah. Henteu lemah, henteu leumeuh. Lemah. Lemah. Henteu lemah. Sendal. Sendal. Pamiku ieu mah jadi sendal. Pamiku mah sundal. Tapi ku ieu mah sendal. Nya sing ngabedakeun antara e jeung dina bahasa Sunda. Pami dina bahasa Indonesia mah eta wae nya sami antara e dan tergantung penyebutanana. Salajengna ieu nyalin kecap. Nyalin kecap. Nyalin kecap teh naon? Menyalin kata. Pek salin kecap ieu dihandap pake huruf gede. Silahkan salin kecap ieu dihandap pake huruf gede atau huruf besar. Contoh buku. Itu huruf aralit. B U bu K U ku, buku. Ieu aksara ageungna. B U K U, buku. Gitunya disalin ku aksara anu
ageng. Contoh yuk, meja itu aksara alif. Tah ayeuna mah disalin deui, ditulis deui di handapna di dieu ku aksara gede kawas ieu tah buku. Contohna meja. Meja. Nah, meja ku huruf kapital gede. Terus naon deui? Topi. Nah, itunya topi. Nah, meja, topi, dasi, sepatu, sendal, seragam, kasur, sekolah, upacara, bandera. Nah, disalin ku hidep di rumahna masing-masing kalian nganggo aksara nu gede, aksara kapital. Tak itu kanggo pelajaran bahasa Sunda mangga dipelajari di rumah nanya di isian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.